Sampurasun pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Tepang deui sareng channel Agus Kopdas. Simkuring lawan Nustiwan bade ngalajengkeun hanca anu katunda anu bagian kadua dina carios arwah males papati. Mangga wilujeng ngadangukeun. Kikarta jeung Nata geus teu bisa nahan deui amarahna. Sabab ningali warga loba anu perlaya alatan ditembak atawa ku senjata nu liana. Kajeng manehna duaan metakeun pangabisana dina olah kaduragan. Nata jeung Akikarta kawas banteng ngamuk. Aya kana 10 urangna gorombolan nu perlaya ku manehna duaan. Sagala ilmu dipake pikeun ngalawan ieu gorombolan. Jajaten nu pohara rongkahna keur lumangsung di eta tempat. Kasaktian Kikarta memang lain cenah jeung beja, tapi kasaksian ku sarerea pada waktu ayeuna. Awakna pas bajing, luncatan di hiji tempat ke tempat sejen pikeun narajang musuhna. Tuh, tidak. Wah, suara gerombolan nu perlaya kulengeun Kikarta. Itu oge Nata Kusuma sarua saktina sanajan masih satingkat sahandapeun bapana tapi pohara gesit gerakanna teh. Biadab tarima jurus ti aing. Hei manusia iblis. Ceuk Nata Kusuma bari ngahauk bari ngebatkeun leungeunna ka hareup. Ajian intimui. Dadak sakala angin panas keluar tina leungeun muruk ka para gerombolan. Kuat 5 gerombolan ngakubrak kenyawaan. Awakna tutung alatan diduruk ku seuneu nu ngagegedag. Toba. Tapi da lain lawaneun ieu gorombolan. Sabab manehna mah barake bedieu jeung pistol. Dina hiji kasempatan, dor! Hiji pelor nyayang kana cangkeng Nata, deulila Akikarta oge keuna ku pelor meneran dadana kubrag. Duanana ngarumpuyuk renghap asa geus natungtung horo. Wani siang ngalawan dewek, ha? Si codet pinuhku amarah bari ngacenggut ku Nata nu geus teu walakaya pon kitu oge Kikarta. Sarua ripuhna alatan pelor nu nyayang dina awakna.
Pasukan kumpulkan kabeh warga ieu lembur. Lalaki wungkul, arek budak, arek kolot kabeh kumpulkan. Dicoret ngahaok ka anak buahna. Laju anak buahna gewat ngalakonan parentah tilu jadi pamimpinna. Kabeh warga nu lalakina wungkul diseret ka lapangan deket balai desa nalika embug dan parah ditandasa harita keneh. Wah, baru milu. Keluar kabeh, keluar. Weh, keluar. Balakana keluar. Lamun tembak harita keneh. Keluar. Montong tembak sakit. Montong lo balasan sia. Keluar, bisa tembak manten sia keluar. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dalang saieu nu jadi warga lembur Pasir Sarongge, gorombolan teh meni pohara leungeusna. Kawas kasato dalika maehan warga anu wani nembalan atawa wani neuteup kamaranehanana. Nembalan sakecap ngandung harti paeh. Neueup sakiceup ngandung harti perlaya. Leungeus jeung pohara ganasna ieu manusia teh. Awewe ting jerit. Budak leutik leweh nempo bapana atawa lanceukna disiksa ku para bagundal nu teu boga hate ieu. Tiar eta lembur. Kuno ceurik jeung sora nu perlaya atawa nu nahan nyeri alatan siksa. Geus teu boga hate pisan. Rupa manusia tapi kalakuan leuwih jahat tibatan iblis jeung gorombolan teh. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana, Siti Ningrum nu disebutkeun ku bapana di hiji tempat di jero imah masih kena bisa nempokeun keluar sanajan ukur dina liang nu leutik oge. Amarahna Siti Ningrum mah golak getih naik kana mun-munan dan taparah besat manehna ngegajleng narajang ka para bagundal nu aya di dinya tanagana dikeluarkeun kabeh. Ya iblis, yadab, terima jurus aing, hai manusia iblis. Hiat. Siti Ningrum narajang awakna hibar muruk ka lalaki nu kabeneran keur nyiksa warga. Yuk, juralit, bejelem, besat, jedak, jedak, pak. Kadenge sorak tulang beheung anu remuk alatan dihantem ku tanaga jero tingkat luhur nu dilarapkeun ku Siti Ningrum kubrag 3 urang gorombolan perlaya beheungna remuk. Ningrum sing nyawe ge gesit jeung pohara saktina. Sabab amarah nu ngagogolak antukna Ningrum loba meleng ditambah can pati pengalaman nalika jajaten saujratna jeung musuh sabab salila ieu ukur diajar gelut jeung lanceuk atawa babaturan sapagurona. Antukna Siti Ningrum beunang diborogod ku para bagundal gorombolan. Si codet bunga kacidan nalika ningali rupa Ningrum. Geus mang taun-taun manehna can kungsi manggih deui awewe anu geulis kawas Siti Ningrum. Laju nyamperkeun geus deukeut laju sirah Siti Ningrum diusapan. Duh, teu nyangka geuningan di lembur nu sakieu di pasisianana aya widadari. Nyata ayeuna geuningan yen milik mah moal pahili. Moal pahili jeung Cikotok. Ayo, milu jeung akang. Jadi pamajikan akang. Oke di markas ja gelis. Jeung si coret bari bukues Ningrum. Cuh. Suri najis aing kudu daek jadi pamajikan sia. Leuwih hade aing modar di dieu. Ningrum nemalan. Kecoh teh nyiduhan. Beneran pisan karena banget si codet.
Atuh benger si codet lamokot ku ciduh. Wah. Gelis resep akang mah kawe nu kilas kieu teh geus pati lingas sina kasuroge. Tembak si codet jeung ngambek bah kadon seuri ngahaha eta si codet teh sabab pohara bungahna mang tahun-tahun teu nempo awe gelis kakara ayeuna manehna nempo Siti Ningrum nu gelis tan cunit lir widadari. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Nata jeung bapana ukur bisa nahan amarah nu ngagolak sabab manehna doaan ge geus diwalakaya. Nata rembay teu tega ningali adi nu ti leuleutik dimumule tur dipikannya ku manehna kadon disapirakeun ku lalaki bagunda tukang ngalakonan kajahatan ukur ceurik palilihan. Sabab memang awakna geus ripuh alatan pelor dukeun kana awak manehna. Getih geus ubar aber keluar tina awakna nu pohak alatan katerajang pelor. Pasukan, ayo tinggal ke dia tempat. Bawa kabeh banda jeung awe nu dibikahayang pilaing sewang-sewangan. Omat, sewang. Ulah leuwih sabab berat jeung bisi ngaganggu di jalan nalika urang lumapa asup ka jero leuweung. Bursat, panggul tah widadari dewek. Omat, ulah aya nu wani noel. Sabab ieu mah khusus pikeun dewek. Deuk si codet deui marentah ka anak buahna pikeun manggul awak Siti Ningrum anu geus diborogot jeung geus diwalakaya alatan dihantam ku poponggol. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana, kusesa tanaga ki karta nyobaan hudang niat rek narajang acan ge nangtung. Tuh, hiji pelor nganggeuskeun renghapna. Ningrum ngajerit baratan langit ngociak baratan jagat meneran nempo bapana perlaya. Manehna jejeritan adug-adugan cacakar ka jelema nu arek manggul awakna. Ngan kumaha atuh ukur bisa kitu wungkul sabab awakna geus diborogod. Warga nu nyaksian kajadian eta kabeh ceurik tapi teu bisa nulungan sabab wani ojah. Mangka ngandung harti paeh pikeun manehna lamun ojah. Siti Ningrum ngajerit baratan langit ngociak baratan jagat tinggal nu jadi bapana perlaya. Manehna teu bisa kumaha sabab sarua manehna ge diborogod bari dipanggul ku salah saurang anak buah si codet. Nata nu geus tinggal sahoseun ngorondang bari jeung ripuh nyamperkeun jasad bapana. Ngorondang lalaudan alatan nahan ka nyeri. Lain nyeri awak pukul tapi nyeri hate bari nalangsa nu taya papadana. Acan nepi ka bapana dor. Hiji deui pelor ngaplesat elek pisan kana tarangna nganggeuskeun hirup manehna di dunia. Ningrum ngajerit deui. Akang. Biadab, manusia biadab. Sia kasebelan. Kabehanana lepaskeun aing, lepaskeun. Jek Ningrum adug-adugan bari angger teu bisa lepas eta tali nu ngabeungkeut awak manehanana teh. Duh, manilingas kieu tuh awena komandan teh. Coba ku dewek peunangna ieu awe teh moal teu gurih bobogaana lagi. Cek Mursat bari nu manggul awak Siti Ningrum. Bangsat, biadab, lepaskeun aing, sate iblis. Siti Ningrum ngajerit. Cicing atuh neng gelis. Engke arek digogokan mah nalika geus di kamar jeung komandan dewek. Cek Mursat deui. Barang kitu waktos nasib pamirsa hanya kalpisannya cak kurang tunda dihanjuang siam kurang teuneun disameleum sieum tunda gesan alaeun teuneun gesan sapeureum mangsa datang kurang samper deui. Hatur nuhun amit mundur amit mungkur
permios.